And on we'll go. Oh, iya bos. Oh, ngebutuhkan jelma 2. Iya ya bos, ntar saya bilang ya sama temen saya. Semoga aja gitu dia nggak sibuk gitu. Iya bos, ntar saya bilangin ya. Iya, ntar dikabarin. Oh ya udah. Oh ya bos, udah dulu ya bos ya. Soalnya di sini sibuk bos saya. Iya. Waalaikumsalam. Waduh, kumahain ya. Si Buranda itu intinya gua yang jajak. Gawe gitu maksud aing mah. Aduh, hai. Kan hiburan baik gitu nya. Lain kan si Buranda lah. Mak, beta duit sih. Bahasa yang main sandwich dah ya lain kasih belikan rokok surya tadi. Mohon mak yang di dunia dan beta duit yang ulin nih. Minta duit baik dia nak kemana gitu? Mak, eta duit loba amat. Bapak tas ngiriman tah. Boro-boro bapak dia ngiriman. Udah jadi bang toy beren bapak dia begitu. Grama minta duit ya. Duit baik duit dia. Merana, sungguh aku merana. Ya Allah, dia jadi dia. Amerikan dia kadir itu. Jadi dia. Wih, Kang, orang kita jadi baik. Kerabut bareng nami yo. Gabut bae gabut. Lain yo, aing boga ngomongin karena dia biasa. Tumben amat, Kang. Aya omongin kana urang. Aing ndek ngomong sesuatu karena dia soal kerjaan. Kira-kira kitunya dia ndek ilu moal. Nu bener sih, Kang. Kira-kira gawean dina naon, dina apa, dina naon, dina naon, terus dina naon, coba masa mana ieu gawean yo. Repo sakmat. Atuh nu hiji-hiji atuh ngomongna ulah kitu teh. Lain kira-kira gawean di mana tah? Ari gaweana medina mall. Cuman belum rongsokan. Dia ada kentaan. Gusti, Alek karena melet kabina-bina amat, Kang. Gawean nu kitu. Sugan urang mau gawe dagang cangcut gitu. Eta diahan cangcut bae dengan cangcut nu diomongkeun. Geus hayu dan kilu moal yo. Atuh endek, Kang. Hayu. Kira-kira orang mau saling ulah. Atuh mau lah. Dia mah aneh bae. Dong dek sampai 2 poe di dituna. Atuhnya, orang rek salingan ge. Oh. Ih aing dek ulin ka jauh ge. Ai penculikan anak. Dia ulin ya, sieun. Mamang. Jadi mah mamang. Jadi mamcan. Incan. Mat dan kemana? Nekulin. Mat dan nekulin kemana dia? Sakio keur musim penculikan anakna. Yang mau jagoan lah mau diculik. Yang mau payu barang dijual. Mau payu kumaha dia? Ginjal dia bagus kene. Setelah ulang ngomong gitu, non bawa. Setelah ayo orang kayak main baik nonton TV Supan Ipin. Bisa loh. Wah raresnya amat yang siburan nya sakti paranas nah. Tinggalin bae kitu kuain nya. Ya aing keren ari kieu lah. Sudah aing buru-buru bisa nembol si Akang. Astagfirullahaladzim. Ini dia naon? Astagfirullahaladzim. Wih, kerennya orang, Kang.
Geus dah hayu ya. Geus sakieu geus keren na. Dia keren naon buat begitu keren. Gila yang ngerina ge. Geus desain deui kitu ulah gituan. Naon aing mah ka Jakarta mau nu kitu. Sakieu urang keren na. Kayak coba orang ngaca ya, keren tuh. Jak keren aing kieu mah. Nih. Geus ayo. Dia hayu bae. Geus kitu tuh dia salinda itu. Naon gituan. Bagus ya orang salinda. Buang ke kuburan bae dia he. Etas kata cewek dah. Gelis amat. Poin tembak begitunya. Tapi poin tembak kira-kira diterima mual ya. Jagal lah. Laki je. Hai. Hai juga. Kalau ini kemari teh tambah gelis bae. Keren naon neng jadinya. Gak lihat Meme lagi ngapain? Orang lagi main HP. Mei. Sebetulnya mah aing geus sebel nyimpen perasaan. Maksudnya apa? Meme mah gak ngerti. Jadi kieu ya. Aing bogoh karena sorangan Mei. Kira-kira Mei mau nggak jadi pacar aku, Mei? Iya apaan sih? Bercanda aja. Serius ini Mei. Serius. Hati ini udah lama terpendam dan sekarang akhirnya meledak. Gak elit banget nembaknya. Harusnya mah di kafe, terus pakai outfit yang keren, di mall kayak kita dinner berdua kayak gitu. Ini mah apa? Pakai bajunya, ge. Geus, ulah ngomong ka ditu. Soalnya ieu hati geus mendalam ieu, sedalam-dalam mungkin. Kumaha ieu? Diterima moal ieu, Mei. Maaf ya, Meme gak bisa nerima. Meme masuk dulu. Dadah. Aing diputuskan, aing salah naon diputuskan ieu. Aing salah naon aing diputuskan ya. Di pembersa aing buat salah naon. Gunung si eta mutuskeun kana aing. Kudu kumaha ieu aing nya? Ah. Kana dukun itu yang pentingnya. Ulah, pentingnya ingin kana dukun. Aing. Waduh kunaon Han? Aingnya tiap bobogohan pasti diputuskan neta. Kumaha cara netanya supaya udah diputuskan gitu. Aing. Emang sakumaha gelisna? Lamun diceritakeun manehnya. Gelis pokona dia ge moal lamun ngadeuh moal leletak gua. Wara amat yang ngomong sakumaha gelisna. Geus ulah ngomongan gelis-gelis. Kira-kira sorangan bawa kenalan teh dukun. Boga kenalan. Saran dukunna. Ngaran dukuna dukun cungkring. Dukun cungkring. Geus hayu antur urang ka itu kan si dukun eta. Ayo, aing nganter. Hayu geus. Ya laka syahara ya kasalahan nahara wala hama syahara hala
Imana Yo, Imana imana yo. Iya Imana Iya Imana Ayo tuh Moal udah lah Pak, sibuk. campur racun campur racun campur racun campur racun Rampes, asup asup. Saha ieu? Burhan urang bah Aya naon maneh ka dieu mah? Aing geus nyaho maneh ka dieu teh aya naon? Maneh diputuskeun nya ku ikam. ih dukun sakti amat bener bah urang tas diputuskeun ku awewe jadi kieu ya bah kumaha eta si bikangna supaya bogoheun kana urang cinta mati kitu tah Ari soal eta mah gampang sia. Boga mah hari sabaraha dia, ha? Kayak wae di tangan heula. Waduh. Maneh ieu di delek wae ieu. Maneh jurigan ieu. Kayak kudu dilang heula ieu maneh. waduh jurig orang jurigan bah jurig jurig naon bah jurig Maneh teh nyokana jurig-jurig acan. Heulanya sabar. tah tempok dia banget kosong